ilaha illallah. Jelema anu teureun-eureun magahan ngaji. Teureun-eureun magahan ngaji. Gusti mana pahala magahan ngaji abdi Gusti. Ye, naraka bagian sia. Kunaon kitu Gusti? Baheula sia magahan ngaji napan aya disebut pintar ku batur. Pano bari nyebut pintar. Kasihan. Makana sieun Muhammad. Sieun. Nya. Nya sieun kadang-kadang. Subhan. Jadi sieun apa mah? Kamu lamun jadi ahli pidato Mas. Cek Allah teh Gusti mana? Pahala magahan abdi di panggung. Pasti baheula pidato yang amplop. Gusti ya Allah. Ya Rob. Meleset ake urang saeutik geus. Silakan 17 eta. Makana nomor katilu aya deui, nomor katilu jelema anu teureun-eureun saudara. Gusti mana pahala sodako abdi Gusti, maka cek kalau teh neraka bagian sia. Kunaon kitu Gusti? Pan sia baheula keur di dunya. Naon sodako sia lain karena aing hayang disebut bageur ku batur. Pan oh bari nyebutkeun bageur ka sia. Ye, dieu teh. Nya artina ieu nya waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Masrahkeun sadaya upaya baladosa dina amal-amalan tembuskeun nya ikhlas murni eueuh tujuan anu sejen aning karena tadi teh keur ngalaksanakeun parentah Allah milari ridho Allah. Hah? Baik. Makanya apa hadirin sedayana? Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Eta iblis baheula keur dikutuk ku Allah. Ya. Cek Allah teh gitu. Fa'alaika la'nati ila yaumi yub'atsun. Ya. Maka asia lanat aing iblis dugikeun kana poe kiamat. Dilaknat eta iblis tempat balik sia ka neraka iblis. Cek Allah Subhanahu wa taala. Eta iblis bolon Pak, bolona kumaha? Mangga Gusti abdi laknat cenah. Tolol Pak. Lain minta hampura. Heuh kamu urang meureun carekan ku guru tuh. Pokona hampura Pak, hampura guru. Nya minta cuma mangga Gusti cenah. Tolol. Jadi rada tolol teh iblis. Padahal mau pinter eta iblis mah. Tapi tolol. Ya, lamun ayeuna kieu Pak, lamun kieu. Cek guru teh ya di dieu kuring. Gerak mantau sakali itu. Ulah balik-balik deui. Ka balik eta santri. Tolol eta. Mun atuh aya kita euy maaf di euy we. Lain mau mana? Kuduna meta hampura nyengkruk hareupeun guru. Eta teh kitu teh berarti paradosana eta guru lain nyapa. Keur ngadidik kalangan guru mah aya kolot kieu. Geus sia poe aku anak deui wae. Nyeri hati aing hayang hiji-hiji aku saya kusia dijual. Tolong. Paeh sekalian. Atau sakali itu. Mabur. Tangarana miring eta mah. Kalau kamangkat nya kuduna menta hampura. Kartos teh. Jadi lamun diusir ku kolot, diusir ku guru, cicing lain ayeuna kala kamangkat. Ye, ieu mah diusir ku guru teh mangkat balik di bawah ipolomo. Lamun urang ayeuna teh jauh jeung guru jeung kolot aya sare urang arek sana nu jadikeun asbab salamat tau. Sedangkan dua jelema ieu baladosa namun dimusuhan urang cilaka. Ngamusuhan kolot, ngamusuhan guru. Bahaya bae. Ieu mah ku Allah eta iblis momen. Ya.
ila yaumi yub'atsun. Iblis sebab sia teu nurut ka aing ceuk Allah teh jang sia lanat aing dugikeun ka kiamat tempat balik sia kana neraka. Oh maka Gusti boloon sia. Maka lamun aya jelema aya carekan ku guru ku murid pabur eta boloon. Ku guru usaha ku guru ku kolot pabur eta jelema boloon. Moman bapak mah disadeng lamun geus mangkok. Beak moman. Nya utahkeun ilmu ibu sia ceuk ieu kumaha utahna. Iklan, iklan. Anak awak nya artina moal bisa ngutahkeun ilmu. Bapak mah kadang lamun geus ngambek musir bae bahasa. Mantap sia ka ditu. Ai santrina baradung bae, malingan lauk bae moman. Gara-gara maling lauk eta. Sedengkeun bapak mah karesep na lauk. Bari modal teh disiup pake sirip. Tolong kan. Kanyawan karesep buru di ome bae pan aja dina. Bari ngisi kecemplung pan jair mah sok teh iya. Kepake masak penting-penting bohon. Tapi nu madahanna baheula enak-enak gitu. Nu madahan dirija, dah neng lauk manehna keneh. Allahu akbar. Tah, cek iblis ya mangga Gusti. Tapi dengan persyaratan luar. Widian abdi ku Gusti. Mas siapa pulang? Iya pulang udah tidur dulu. Ya dengan catatan dua. Nomor kahiji panjirni ila yaumi yub'atsun. Abdi naon tangguhkeun ku Gusti panjangkeun umur abdi dugikeun ka poe kiamat. Jadi si kunyuk iblis laknatullah mah palahin saya nepi ka ayeuna mang aspa hirup keneh. Hirup keneh Pak. Hirup keneh, cek bahasa Bojong mah bagor lah. Kapan orang Bojong mah bagor. Jadi ayeuna kieu baheula nu ngagoda para nabi adalah iblis. Jadi geus pengalaman manehna. Di dalam urusan goda-menggoda apa Pak? Ieu deui kelasan urang imana cara eble, maka loba nu kagoda ku godaan setan jeung iblis. Loba. Bener tak? Pengalaman Mang Tobik. Barsisoh digoda terus jadi waliullah tingkat tahun buah, bahkan dijelaskeun para dosada boga murid 500 geus bisa sarolat di awan kabeh. Dah eta barsisoh. Bang Amin Bauro digoda melalui ieu langsung teu kagoda melalui pamajikan rejek eta Bang Amin Bauro. Salabah kagoda, korun kagoda, loba nu kagoda, pengalaman. Ieu deui jelema ayeuna diberi jabatan. Bahkan kemarin ngobrol jeung Mualim Nur, heran padahal jelema lamun geus jadi pejabat kemudian ngagubrak turun tina jabatan biasana balalangkur kata jelema. Tapi enak panggil-panggil bae yang arah yang jadi pejabat. Parabut ngomong. Nya, geus 70 tahun nyawan keneh. Wajar sih lamun karang 35 mah wajar keneh. Ieu mah geus aki-aki bengkung nyawan jadi pejabat. Sapentar bawahan nyawan keneh. Mendingan aja di masjid bah. Pungurnya teh gajah. Yang ngalehe ke foto lagi kieu. Pejabat ngalehe. Ngomong gerbang kudu manyaritake. Aduh. Ya sok ararane kepala desa deh. Eta kana jabatan. Padahal mah jabatan mah ustaz doa ya. Seperti di kampungannya, para put ustaz doa yang jadi DKM. Ayo DKM masjid para but. Ayo do kota onaman DKM masjid gaji. Sabulan 2 juta itu lembur. Pacar maling koropan. Naon we da para but. Tak kamari di kampungannya di mana? Di BTN kalau ada di sana. RW di situ heran dia mah datang arti. Gaji RW 500.000. Eta di BTN buat nyalon segala, nyalon RW biasa merean duit segala. Di BTN dulu liang. Yang para rebut eta yang di RW.
Ai dia Pak Bumbu, RWMD. Kawan aku kira lengser jabatan kami. Unu gantian kalau. Masuk daripada liur mending luar awi dia. Ya, subhanallahu akbar. Ya, iblis jadi iblisnya panjang umur. Kira apa enak? Kayak bagaimana? Oh, kayak iblis. Bahkan kayak boga anak setan boga anak. Para panjang umur mau. Kalau mengubaran kasurupan, kieu. Gimana sah? Ki anu geus berapa tahun umur sia? Geus 1000 tahun. Pengalaman atuh setan. Maca ayat kursi kalau ieu we. Maca ieu kalau kanyiruhan we. Allahu Akbar. Nomor kedua, cek eta iblis ngomong, widian deui Gusti abdi ngagoda ka Nabi Adam jeung katurunanana ngan abdi taluk ka hiji jelema. La ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Gusti ku abdi kabeh arek dipelesetkeun, arek dikacaukeun eta amalna supaya batal naon di sisi Allah, tapi punten abdi Gusti abdi taluk sieun ka jelema ikhlas. Tuh ikhlas kabul. Maka orang memang ngalangkah rek usaha bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Niat abdi neangan apakah pikeun diri, pikeun anak pamajikan, abeh ajang bakal ibadah. Mana aja. Iblis ewoteun eta. Arek dagang, arek ngabengkel, arek naon, arek tani, sok kitu. Jadi punten memang ngalangkah. Jadi punten Pak, lamun aya urang dina hate aya boga tujuan keneh salian ka Allah, mundur deui, lain berarti mundur awal, mundur deui eta hate istighfar, astagfirullahaladzim. Atau orang geus di mana-mana geus di pagawean karena urang hayang beunghar usaha, karena hayang anu eta pundurkeun deui istighfaran urang. Gusti, kamari abdi eta niat usaha teh hayang beunghar, hampura Gusti, hampura balik deui eta. Kada eta. Maka Minhajul Abidin jelaskeun baladur sadayana. Jadi ikhlas ge meunang di kodok. Lamun urang ayeuna baladur sadayana kamari jaga ninggal to baheula nyorang amal teh ikhlas. Dan urang hate minta hampura ka Gusti Allah. Gusti hampura abdi baheula pernah ayeuna amal-amalan teh ikhlas Gusti hampura bari deui. Ngaranna ikhlas di kodok. Tah makana cek Allah eueuh anu leuwih bagus, eueuh anu leuwih hade baladur sadayana agamana tibatan jelema anu geus pasrah sumerang karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua dasarna wa huwa musinun, dasarna muaidun, bertauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu kunasir wa taba'a millata Ibrahim hanifan, nuturkeun kana agama Nabi Ibrahim. Kunaon ieu Nabi Ibrahim Pak? Sebenarnya nya rata-rata agama Yahudi, baheula bener Yahudi Pak. Ayeuna teu bener ge. Agama Nasrani ieu baheulana adalah turunan Nabi Ibrahim alaihis. Pan kieu Nabi Ibrahim boga anak Nabi Isa. Nabi Isa boga anak Nabi Yakub. Yakub boga pamajikan opat ieu paladur sadayana aya 11 tah. 11 ieu paladur sadayana keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Itu dingaran Israel, Bani Israel teh adalah Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga paladur sadayana tina ayeuna masyaallah hiji bibit eta aya boga katurunan Benyamin nya Nabi Yusuf alaihissalam. Aya hiji bibit deui paladur sadayana boga katurunan aya di dinya Yahuda. Tina 11 ieu. Jadi nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israil itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tadi nama kan ieu pengaco Yahudi. Panu kecemplung-cemplungkeun ka Nabi Yusuf alaihissalam. Saha eta? Baca we dina surat Yusuf lah. Paladur sadayana. Tah, jadi punten agama ieu baheulana Nabi Ibrahim heula.
di antara rada teulan adalah agama Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ya, Nabi Adam gimana kami ieu maca Nabi Adam na kitab Targhib Tarhibah. Nabi Adam eta ka Mekahna Muhammad sampai 1000 kali ka Mekah. Unggal tahun. Nabi Adam 1000 kali ka Mekah. Para dulur sadayana. Ya. Zaman Nabi Nuh para dulur sadayana eta ka kudu dibangun deui ku Nabi Ibrahim alaihis salam. Dibangun didinya maka Allah Akbar tinggali disunatan ajaran Nabi Ibrahim. Ayeuna para dulur sadayana saking sopa marwah ajaran Nabi Ibrahim anu ngalaksanakeun sae teh saha? Siti Hajar kan? Aya cai jam-jam para dulur sadayana ajaran Nabi Ibrahim. Benar tak? Ayo. Itu eta Nabi Ismail para dulur kan ya. Nah, Siti Hajar ketika ayeuna Nabi Ismail kausan anjeunna nyuhunkeun cai ka Gusti Allah, Gusti nyuhunkeun cai para dulur sadayana. Akhirnya kadang ngaguru di sofa, lompat ke sofa, pas ke sofa kadang ngede di marwah. Ya, lompat deui nepikeun ka sofa marwah, nepikeun ka 7 balik. Balik deui kadinya ka sumur jam horeng eta pelandu sana deukeut Nabi Ismail dina dina sampai Nabi Ismail pelandu sana geus timbul cai hampir ka keueum eta Nabi Ismail alaihis salam. Cek sana cek Nabi Siti sana nyebutkeun di tempat eta cai teh ieu jam-jam ya mubarak. Ai jam-jam teh eta paladun saya bahasa Ibrani. Jam-jam ya mubarak kumpul hei cai anu diberkahkeun. Ya, jam-jam ya mubarak kumpul. Makanya kahati teh lamun lain eta adalah paladun saya mauna mujizat Allah Subhanahu wa taala harita. Bayangkan ku bapak-bapak nyorangkan itu. Yang mudah-mudahan sing aya. Kan can kabel. Mudah-mudahan sing aya. Nu nyorangkan itu eta cai Pak, cai jam-jam di mana buah sumberna tapi dipakai minum anu munggah haji para dulur sadayana. Pan kuota Indonesia 5.000. Yes. Para dulur sadayana sampai 50.000 jamaah haji tiap tahun terbersih teh cijam aya bae. Teraat dikenyot make naon kitu teraat para dulur sadayana bahkan disuplai ke Madinah segala ya teh cijam teraat. Makanya mau jam-jam liman syuribala cai jam-jam tergantung niat anu nginumna. Lamun niat hayang cager tina panyakit insyaallah. Lamun ayeuna pelan usaha hayang dikabul pangabutuh insyaallah. Pengen tahu Gusti ku berkahna abdi ngaleueun cai jam-jam nyuhunkeun abdi pamaksa dan abdi sing dikabul ku Gusti. Makanya lamun ayeuna balik haji ari kuno tong hese Mang Tobi pengen tahu cai jam-jamna. Lain mata sorban tadi beres, susu tadi beres. Jam-jam ya. Jadi jam-jam ini pelan saya makanya ya lagu Roma Irama lain masih air jam-jam Allah ya eta ya keanehan Pak ya keanehan di sareng eta sumur paladur sadayana bahasa urang sok dikawinkeun teh leceh. Jadi mau main talamun kasareman hareupeun imah kuring aya garasi almarhum kawadah. Jadi sumur leutik bulan dieu di garasi nya di garasi eta baheula masih epae pake kawadah ge. Era kawadah mau cai jam-jam sadurikeun 20 liter teh dibanjur kana kan berat nepi ka ayeuna ku Haji Pami ku Haji Utis ku Wampo gerak-gerak eta sumur wallahu a'lam teh nyaho nya
Mari dia aya umroh, oh jam-jam kalebak, hanya jam-jaman, abi ulah cek eta. Kayak tiba ka guru we moman, nya ngance plastik terus ada tiket. Ya. Jadi eta istilah aya cai dikawinkeun teh beuneuran dua kadinya nya. Wallahu a'lam gitu. Kan eta mah paladeun sadayana eta tadi teh nya cai jam-jam tergantung ayeuna dieu geuna. Dari pamusyrikan aya. Ya, sebab cek kanjeng Rasul liman syariban bagi orang yang meminum. Ya, itu para hadirin sadaya. Allahu akbar. Aduh. Tamakana Allahu akbar sakabe agama. Naon sebabna? Nabi Musa ayeuna lamun arek disurup-surup aya keturunan Nabi Ibrahim teh. Aya teh. Sebab tiaku. Betul enggak? Jadi Nabi Musa, Nabi Isa kadieuna di Bani Israil terakhir ditutup ku Nabi Isa alaihis. Berarti agama Nasrani masih nyambung jeung agama Nabi Ibrahim. Terus ayeuna paladeun sadaya ti Nabi Ismail dugikeun ka Nabi urang, Nabi Saleh paladeun sadaya eta teh turun ka Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi opatan tadinya. Bani Israil ditungtungan ku Nabi Isa alaihis salam. Nasrani Yahudi adalah di zaman paladeun sadaya Nabi Musa alaihis salam. Makana tingali ku para hadirin sadaya na di dieu nya al-muwaffaqati limillatil islami anu ngamupakatan kana agama Islam. Jadi kabeh agama Islam ieu anu ngaliputan paladeun sadayana kana sakabe agama teh ada agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Cuman kan perubahan-perubahan. Ya, zaman Nabi Adam mah meunang nikah hene. Meunang nikah kan? Zaman Nabi Adam ada memang jelema sakitu-kituna. Zaman Nabi Daud paladeun saya meunang kene ge. Kuring bogo ka pamajikan nu oman. Ceuk kuring teh, "Oman lepaskeun teh pamajikan." Dikawin ku kuring meunang. Eta syariat Nabi Daud alaihis salam. Tapi punten perubahan pangsampurnana adalah agama anu dibawakeun ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penyempurna al-muwaffaqati lil islami hanifa ay mailan anil adyani kulliha ila dinil qayyim tegasna condong tina sakabeh agama sakabehna kana agama anu jejer. Ya, maka dina sholawatnya paladeun sadayana urang ulah kaget kunaon sih Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina lain ala sayidina ada ieu lainnya karena semua ganti ku oman ini kacau bro kama sholaita ala sayidina ada wa ala ali sayidina ada mubarik ala sayidina ada kira-kira diusir. Allahu akbar. Wa ta'aja Allah Ibrahim khalila. Jeung Allah geus ngajadikeun ka Nabi Ibrahim alaihissalam kana kakasih. Nya tegasna sopian dibersihkeun murni kaci dari kacinta Allah Khalilullah. Lamun kanjeng Rasul adalah naon anu dipika cinta ku Allah Habibu. Makanya lamun orang jarah ke makam kanjeng Rasul itu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Ini Habibullah Pak, ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabiyullah gitu. Ya, kekasih Allah. Ayo maksudnya nu dipilih ku Allah murni rasa cinta na Allah Subhanahu wa taala ka Nabi Ibrahim alaihis wa ya Nabi Ibrahim maqala sadayana dibeuleum dina seuneut tuluy anjeunna ditawaran ku malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril Ibrahim punten ieu Namrud jeung kaumna kudu dikumahakeun ku kuring. Kudu dikumahakeun cek malaikat Jibril teh arek dibalikeun seperti kaum Nabi Lut
arek diambleskeun arek kaula ngajerit rengek kabeh. Cek Nabi Ibrahim, punten mah ai mama mau nyarios kitu eta tindak ku Allah apa kayang sorangan ini inisiatif nyalira. Inisiatif nyalira. Mantau biar ka ditu. Aing teu butuh bantuan sia. Wah, bor, Jibril dicarekan mun. Makanya ngarep di beuleuh. Mun aju teh sare di penjara aya ngomong gitu kira-kira aduh. Udah mau beting bekingan. Bener teh? Diusir. Cek Nabi Ibrahim, Allah memang nyiptakeun alam semesta 5.000 tahun deui. Geus nyahoeun aing bakal dikieu. Jadi Allah geus nyahoeun, tenang we. Tuh, karena tauhid ta eta. Urang karek boga duit pusing. Ieu, carekan pamajikan ngalamun, stres nu aya. Masya Allah, batur mah dibeuleuh. Nabi Ibrahim mah dibeuleuh. Cukup ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Cek Allah teh, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Cenah, des. 40 poe, 40 peuting Mang Tobing dibeulem dina sana Nabi Ibrahim kalakah tambah kasep pos Mang Tobing. Kasep Mang Tobing. Allahu Akbar. Makanya dijadikan ku Allah Nabi Ibrahim kekasih. Ya memang Nabi Ibrahim sangat cinta kepada Allah. Ngali nasuliban maqalatil leuwih mutamakeun kana parentah Allah daripada parentah anu sejen jeung sedekah Nabi Ibrahim teh pelan saya tara dahar sosoranganan Nabi Ibrahim selalu neangan batu. Bahkan kuat lempang 1 kilo cenah mah hasana dura hasana naon kuring hilang ya. Nabi Ibrahim mah paladur saya setiap 40 poe sakali mencit sapi ngajakan dahar babarna mencit sapi ya. Bahkan buat babara korban 1000 be Nabi Ibrahim nu korban ayeuna 100 onta Nabi Ibrahim 300 sapi Nabi Ibrahim. Orang menyang boga mimpi. Insyaallah pulas. Tetelo deh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah makhluk anu aya di langit, milik Allah makhluk anu aya di bumi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Kabeh diliputan ku Allah, diperhatikan ku Allah. Pala dosa ilman wa qudratan lam yajal muttasifan. Eta kabeh aya di bawah keilmuan Allah, kaidrak ilmu Allah. Kayak mun teh kieu marifatul ma'lum geus kabayang na otak lamun urang aya ieu iman teh geus aya tah mana ilmu kabeh ge kaidrak ilmu Allah. Karena karek boga ilmu saeutik geus sok lengke. Yang geus asa pangaingan. Bener cenah teh mengajarna. Maji deui Astro deh, Masya Allah. Subhan ada ya itu pala dari sadaya wa yastaqtunaka Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba sareng disunahkeun limun paridin kanu salat nyorangan ro'a ningali mun parid jamaatan kana jamaah masyru'atan anu disyariatkeun ayu qaliba yenta ngabalikeun itu simun parid fardhu kana fardhu namun parid al hadir anu hadir lal paid kalain anu kodok tinggalin naplan mutlakon kana salat sunat takon mutlak wa yusallimu salamul salam simun parid bin robaataini
dina 2 rakaat jalam yakum di mana-mana teu ngadeg simun parit litane satin kana rakaat katilu sumaya dulu maka kari-kari asup itu simun parit Mang Lahudin mahan cara kemanggih bil jamati tadi kan molor wae bil jamati dina ngomong aja yang nyolek jangan eueuh bil jamati dina jamaah sumun in khasya lamun sieun itu simun parit qol jamaati kana katinggalan salat berjamaah tamam kita nyampurnakeun itu simun parit rakaat ini karena 2 rakaat mustiba maka disunahkeun lau ka simun parit musholati naon putuskeun salat wastinapu sareng mulaina itu simun parit jamaatan kana jamaatan kana berjamaah Jakar oges nutur kana kaum bil majmu' dina kitab al majmu' wa bahasa sareng ngabahas al-bulki saeng bulki anau sajen simun parit salimu uluk salam itu simun parit walau min raqatin sareng sanajan dina sarokat amma anak wanita qoma di mana-mana ngadeg simun parit di salisatin kana rakaat mutiru atama maka nyampurnakeun simun parit akan salat bukan amal sunat ilam ya salamun sieun namun teu sieun simun parit total jamaati kana katinggalan kana moratna salat berjamaah summa maka kali-kali adkhulu asum simun parit berjamaati dina salat berjamaah. Pertanyaan, Mang Lahudin asup ke masjid geus kitu nya horengan di dinya mah biasa berjamaah jam 1 Mang Lahudin ayeuna salat berjamaah salat sorangan we Allahu Akbar nya johor paladur sadaya gitu salat johor cukup pelantung bawa pengomandar rata ya itu salat sunat qomat ini Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul Mang Lahudin salat johor horengan di dinya mah biasana jam 1 misalkeun nah diayeunkeun udah disadeng sieun jam 1 Gitu, ngajak menang Mahudin. Kucuk-kucuk salat yo. Ya kurunyung budak. Mat. Nah, karak menang 2 rakaat. Qomat budak santri teh. Kumaha tah? Teruskeun bae salatna apa ilu? Teruskeun bae terus salam atawa paradur sadayana teruskeun anu ilu berjamaah itu tutup eta salat ilu berjamaah ngerti itu Pak? Paham teu? Geus dieu. Oh jawab wanu diba disunahkeun ka Lahudin anu salat sorangan ningali kanu berjamaah anu disyariatkeun ayyuqalliba maka dialihkeun kana farduna tapi salat fardu anu hadir lain kodo lain salat johor lah ya itu la faita lain ayeuna salat kodo maka nu 2 rakaat ya alihkeun jadi niatkeun salat sunat naflan mutlaqon karena salat sunat mutlaq karena wa yusallimu
uluk salam eta laudin min rakaataini tina 2 rakaat. Nya deuk meunang 2 rakaat beres rakaat teruskeun 2 rakaat salam. Salat sunat mutlak. Nya salat sunat mutlak karak pala hadirin sadayana itu summa yadul ke jamaah masuk dina salat berjamaah. Jadi utamaan kena salat berjamaah bae daripada mun pari. Geus batal. Ya, artos namanya gitu. Ijalam yakum lisalisati, di mana ijalam yakum kitu oge lamun can ngadeg kana rakaat anu ka hilu. Lamun ayeuna ngadeg kana rakaat tilu mah pala hadirin sadayana eta teruskeun bae heulaana. Lamun teu sieun korot, teu sieun katinggalan teruskeun bae anggeuskeun heula. Anggeuskeun heula lamun opat mah. Itu. Nah, sumun inhosia lamun sieun simun paridya katinggalan salat berjamaah anta mama yang nyampurnakeun kana 2 rakaat ustuiba lahu qad salat geus batalkeun. Lamun ayeuna itu rada cepat misalkan urang karek 2 tapi itu rada cepat kalau misalnya salatna wah bakal katinggalan di urang ieu geus batal udah bae berjamaah. Allahu akbar. Ya. Itu qatu salati wastinahu jamaatan sareng ngamulai si jamaah salat berjamaah. Tayeu nutur Imam Nawawi dina kitab Al-Majmu'. Tapi cek Imam Bulkini mah annau yusalimu walau min raqatin geus we gamut ieu sarakaat meunang. Cek Imam Bulkini mah geus we meunang sarakaat salam wae paladur sadayana. Gitu. Ya. Amma ija qoma lisalisatin atamanut ba. Lamun ayeuna ngadeg ayeuna kan arek kana katilu sampurnakeun heula anu ka tilu paladur saya sunah. Kitu oge lamun teu sieun salat teu sieun katinggalan berjamaah. Tapi lamun ayeuna mah tadi teh putuskeun. Ya, sumaya dulu bil jamaati maka kemudian masuk dina salat berjamaah. Kumaha lamun kieu salat sunah paladur sadayana nyapan supaya kieu ayeuna mah sebenarnya harus make jam setelit teh 6 menit subuh 15 menit kucuk jelema salat kotor mah geus tarungguan geus nundutan deui eta asli mun di masjid bagus 15 menit nungguan karena waktu kok ai pelantung bawah geus arek komat ieu datang bawa salat sunat toping geus komat bawa ka salat sunat malamun kitu teruskeun bae ta salat sunat di mana-mana ayeuna komat geus dikumandangkeun apa urang batalkeun nya maka eta paladur sadayana udah bae salat berjamaah. Padahal mah eta ge lamun urang aya subuh katinggalan Pak. Subuh katinggalan atau asar katinggalan. Masalah salat sunat mah ieu bisa dilaksanakeun badanna. Enak ya? Urang kaberangan subuh datang ka masjid. Nya, eta jamaah geus dilaksanakeun. Teu kudu qobliyah heula, teu kudu naon, ayeuna geus arek qomat teh, teu kudu qobliyah heula. Berjamaah wae karena eta paladur sadayana salat sunat bisa dilaksanakeun dina sabada subuh beunang ngan niatna usolli sunata subuh beunang bada sareng beunang karena cuma lain bada asar lain bada subuh ngodoan anu itu kayak kita bahas nya ngodoan anu katinggalan makanya ulah balmun batur geus kesel nya geus nungguan lila ulah ngajakeun ayeuna cacek kalem ceuk jadi pesawat bae batur aya deui paladur saya nu si jago komat karek 2 menit geus komat bae aya deui nu kitu eta
teu mere kesempatan salat sun. Aya deui kitu. Aya jeda lah. Para sadaya.